Duh aya anak jang amuing anak ki rasku nasib betihina dicaci dimaki kepada manusia lain bapak urang mun sabar we kitu dikit kita bala ku seuri we jeung seuri nyawala nya ada kudu kitu jelema mah henteu da kumaha itu hamur cing ngawih da wala lah diiseun deui da wala sok atuh dengekeun aduh Gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dunubi kakesrek reka sepuh parantos ngusir tak kabur sareng dir tega nundung sepuh ini halus dawala sing sekali di dawala lampa benter kurang ulah ditiru odoh barang akan aya cacing ngarengkol tenyakeun di jero aya usepangan lirpen barang nuju sawegan kitu ieu Raden Bima tumibaka ieu pertapa ulah kaget aing datang pingah amar watasutaga bingah amar watasutaga bingahna kagiri-giri ya kagiri-giri kumaha hidup di ditu kieu aing geus ngobrol jeung si Ayang Bisma jeung si Duyurjana jeung si Dursasana bau teh teuing saya nagara dibikeun asal pangbabadkeun leuweung alas amer alas mertani dempakeun ulah Bima sadayana anu ngadangu dirinya luas bareng ulah Bima aduh agan tekenge agan eta teh leuweung gonggong si magonggong agan leuweung sanget ulah kasep manes sasap digebruskeun supaya modar taman teh Bima kumaha bunda
ulah kasep ulah kitu-kitu teuing kalakuan maneh Bima ulah disanggupan maneh digebruskeun sangkan penawa kabeh hiji-hiji penuntut manarodar para raih maranaot ulah digugu tah dengekeun inung maneh Bima. Aing cek kerletik cek si eyang jadi jelema ulah jalir janji. Nah sia nah hidup teh sieun ku jin genderuwo. Aing teh sieun ku jin. Aing teh sieun ku jurig bala kasakan genderuwo aing teh sieun. Anu dipikasieun ku aing coplok iman eta dipikasieun ku aing. Penos dikersayang dumantara ieu Raden Bima ngejati ye sekali mah langsung nuju ka leuweung. Numutkeun beja ieu leuweung teh leuweung sanget leuweung gonggong simak gonggong. Bujeng-bujeng kasabaku jalmi. Manuk heula ngaliwati tetangga ieu leuweung ka ieu leuweung ngagubrag sapadah rae. Ku sanget-sanget na eta leuweung. Kitu kayana. Sedengkeun ku ieu Raden Bima bade didempakeun bade dibaabad kitu kaayaanna.